Mana kan? Sade kerja budak-budak si juragan. Ay, mana saya teh si Sade teh benang-benang, kau yang sedikit teh. Si juragan sedekap nih. Baik deh Pak, mau ngkel deh. Ay, Sade. Iya, Nah, ini mana? kenal yang lain milik lah, ngarisan ya pokoknya mah. Hiji, dua, tilu. Aduh, ya Sade. Oi. Oh, nah jadi leutik ieu euy. Beureum teh. Geula keanginan meureun euy, wah bae lah. Mana kan? Sade kerja budak-budak si juragan. Non, si Sade balik deui. Gi. Ah, ieu mah bakal rame si Sade mah. Embur bakal haneuteun jika si Dudut tinu hawu. Bari meuleum gi bakal nate ngeunah. Ah, jok anu kuwi. Si Sade. Hoi, Sade. Kunaon maneh? Naon euy? Urang ke diudak ku si juragan. Hoi, Sade. Tungguan lah maneh. Heula. Aduh, rek naon dari mana Nugi? Hoi, Sade. Yang apamu? Yang teu benang ku si juragan? Aing mau beunang ku si juragan mah. Urang selama di Jampang teh. Lain sakedeung ari maneh teh atuh. Wah, mengpan, Sade. Masih mana lila cicing di Jampang oge. Si juragan mah boga ilmu si Mamaung, si Ucin lompat. Wah, si juragan boga ajian gitu mah. Urang bakal beunang atuh Gi euy. Yeuh, Sade. Urang boga penangkalna. Emang kumaha Gi euy? Yeuh, Sade. Lamun maneh diudag ku si juragan, tiap kali maneh lamun manggi belokan bicer duit 2000 tilu kali. Terus maneh belok we ka Katuhu. Naon jeung kudu micen duit 2000? Panjang panangkalna. Ilmu si juragan mah teu bisa nempo duit 2000 nu murag. Oh gitu Gi. Ari ngarah urang belok ka Katuhu ameh naon? Tah, Sade. Kelemahan ilmu si juragan mah lamun si juragan cicing ngalir ka Katuhu, mata-mata ada burem. Eta kelemahan ilmuna. Oh gitu. Nuhun atuh Gi ya. Hah? Lah coplok. Euy, Oh, Sade. Aduh, euy rupat tadi mah euy. naon juragan? Tak. Udah babang si Sade euy. Geus bonang can. Acan nyeta. Wah, bonang si Sade mah di kairah oge, Sade mah. Nah, bisa gitu euy. Si Sade mah boga ajian, gaclok bangkong marulung. Oh. Ilmu naon eta euy? Aku lupa tarik di Jampang. Kurang apa juragan kurang kana. Tah. Aduh, naon euy? Apal mah tuh kumaha euy? Ada cari beunang gancang. Ieu mah ka juragan ini mah di beja-beja. Heuh, sok-sok gancang bejaan. Aduh, aing mah. Tah, juragan, lamun si Sade teu lupa, lamun tiap aya belokan bakal bikin duit 2000. Nah, micen duit 2000. Lamun mun dipicen duit 2000, bawa ku juragan. Oh, bawa ke urang gitu lamun micen teh. Tinu pas kumaha jalan naon? Cinugang ke aya belokan kan maka micen duit 2000. Heeh. Tak copot ku juragan teh. Nah, jeung kudu dibawa euy. Tah, cinu duit eta teh aya hodaman. Eta kelemahan ilmu si Sade teh. Aing lamun geus dibawa kumaha dulu? Kitu ku aing teh kumaha? Mau diduruk, juragan. Bikeun, obdak leutik. Anu umurna 12 tahun. Lamun geus dibikeun, ilmu si Sade bakal leungit. Oh gitu euy. Aya, urang udah gelap udah baik atuh. Ari geus apa kieu mah. Nuhun ya. Euy. Terus nugi wae, lamun aya belokan, urang teh kudu nunan duit 2000 euy. Berarti ka dieu kanan we.
Aya parapatan euy. Bener euy neuneuh 2000 euy. Ka kanan berarti ka dieu euy. Asal belokan euy. Ayo euy. Oh, berarti ka dieu euy. Suara musik euy. Ah, sian. Oh, bener euy. Duit 2000 teh dibawa ku si juragan euy. Si Nugi bener euy. Berarti euy ka dieu pasti lompat teh euy. Kumaha duit teh sebeak kitu euy. Ah, ayo euy. Pun si juragan geus deukeut euy. Ah, bae mah kumaha kewe. Ah, sade. Ieu teh belokan euy, nah teh neuneuh duit euy. Ah, baik kurang talangan lah. Sade. Oh, euy pan kudu dibawa deui euy. Nah, yang penting geus di talangan. Ah, euy, bae euy sade mah euy. Penting duit geus kumpul wae ieu. Alah, 1 2 3. Nah, ayeuna tinggal neangan budak tadi teh. 12 tahun tah cik si Nugi teh euy. Ah, ngarang babari luntur teh elmuna ku aing kurang neangan heula budak. Keun heula ku aing ngaloka di udag cenah luntur elmuna. Ah, tinggal neangan budak enam euy. Eta budak eta. Alah, sia luntur sade. Mana yang duit? Asli hayang duit. Hayang. Ya, atuh. Cik si Nugi teh 12 tahun budak teh euy umur. Main 12 tahun umur? 7,5. Suka 12 tahun kahed ah. Nah, cicing di dinya mana Mas ya? Kahed teh, suka teh 12 tahun. Ma, hayang turun mama. Ah, beres euy. Api gudi nenen. Itu si juragan euy. Juragan. Reka mana? Oi, halo Pin. Juragan. Oh, Dapin. Oh, ya. Kerang mana Pin? Api gudi neno. Ayu now. Pin ya Pin. Orang edek micun ilmu si sade ngarah muruluk. Kan baik. Muruluk teh ledak ieu wae suka ilmu na muruluk ah. Tah itu jeung mana Pin ajar ieu teh. Oh, Juragan. iya Pin. Cokot deui eta na Pin. Kumaha tadi teh Pin? Api gudi neno. Anjir, bisaan euy selain Pin oi Pin. Ah. Heeh. Oi. Mana si teh kehe si sade teh benang-benang ku aing sedikit teh. Ari duit anu 2000 na cocok teh. Geus kabeh. Terus dibi, kencan juragan duit anu 2000 na ka umur budak leutik 12 tahun. Heeh sidik eta oge. Bikin ka saha juragan? Eta ka si Dapin tah. Ah, atuh. Salah kalau dibikin ka si Dapin. Dapin umurna ge 8 tahun. Baik kan atuh euy. Ah aing mah euy. Jeung cokot deui. Nah, Bisa ngamak. Si amak kok mana? sok atuh ari hodam ngamak mah euy. Kalau ada gua. Maser. Iya euy. Nah, di bawah deui. Ah, kenal meureun lain milik lah. Ngarisan ya pokona mah. Euy Pin. Di bawah deui kumaha euy rek jajan. Ah, Gi, urang euy ada geus beunang duit teh mah. Deuk neangan heula umur anu 12 tahun ngarah tareh ieu, alah ngarah tareh muruluk ilmu si sade ah. Juragan, ieu lah. Kebenaran pisan. Urang kamari ulang tahun anu ke-12. Oh, jadi mana 12 tahun atuh? Heeh. Ah, gitu ya neangan kebeneran euy. Atuh. 1 2 3. Yo.
Orang deui siap. Sudah. Ah. Oh, mah juragan. Lamun si Sadek ka tuhu, juragan ka kenca. Cing bararata saderan cawa teh Sadek ah. Ame aing beungan. Sade kalau begitu tarik lompat teh euy aduh naon nya euy eta teh. Tadi teh cek si Nugi teh lamun si Sade kakak tuh urang mah. Aduh, berarti orang kudu ka kenca euy. Alah, pohoy. Ieu ka ditu. Urang ka kenca euy, cobaan euy. Para CS, tuluy keuna lah minggu hareup nya sugan beunang.